duit dikekepan kurang-kurang ya ngekepan ahli neraka ya lalaunan we ada setan lalaunan ulah cepet-cepet teh sapoe dua poe ulah haju gegeran ngana setan awe mah terek pepegatan ulah awe mah cak Kangjeng Nabi ge awe mah tulang rusuk nupang handap nepang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna dina ayat ieu neruskeun nu kamari tentang pertanyaan ti Gusti Allah terhadap bani Adam. Taur Gusti Allah imma yatiyannakum lamun datangnyaan ka anjeun rusul minkum yakusuna alaikum ayati. Para rasul datang ka anjeun kabeh nyaritakeun tentang syariat-syariat neuk kumaha coba maneh lamun nurut karena syariat-syariat instruksi-instruksi nu dibawa ku para rasul anu dilanjutkan ku para ulama-ulama geus tamah nikmat fala khaufun alaihim walahum yahzanun sorga urang ieu kuari geus min fadlillah geus luar biasa jarakna urang ka Kangjeng Nabi 14 abad nu nyampaikeun ka urang hanya para aulia-aulia Allah dimimitian ku Sunan Rahmat terus kabelah dieu nu urang mah ti Cirebon terus di Banten Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkeun ku Maulana Yusuf diteruskeun ku keturunan-keturunanna para ulama-ulama berkat ku ikhlas tertera lah marhabana ge menang wali melekat datang ka ayeuna dan lain-lain sebagainya ialah lamun lain fadl Allah atuh tetep bae wali tinggal wali cuman sebab hungkul manehanana mah urang bisa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu lain letik-letik sebab lain letik-letik nikmat sebab iyalah anu bakal mawa urang ka surga Allah subhanahu wa ta'ala ya urang ge kuari aya saeutik bafala khaufun alaihim walahum ya zanun kaharep khauf ngaranna teu pati sieun nu geus urang teu pati prihatin urang malamun geus keur ngalamun bae kieu ye keur ngalamun soal dunia bae heula bo bapak urang baheula mah sugih aju dijualan beak lah tuh dunia ieu geus jamal kebal ge parareh ieu geus bae atuh aya kituan pan urang mah teh geus bari mah geus kaharep kudu urang arah ibadah bae komo umur geus karolot aya kituan tah urang mah teh ih maji ku adi lamun pae kumaha pae mah pae bae cek jana teh aja sieun teh sieun mesin bae ngan lah tuh deuk dikumahakeun sajan sieun ge jawab ku pae mah pae bae geus teu kumaha nu penting mah tuh salamet bae eta kos ngomong kos kitu geus bagus tah sakitu ge ngaji mingguan teu tapi bisa ngajawab kos kitu geus bagus eta ji daripada kieu mah ngaji kumaha teh geus kolot kieu heueuh mah mikiran sieun desa pae mun bisa mah mung pae coba pang na SMS kan malaikat tah coba ulah waka datang gitu ka aing teu bagus teh kos kitu ki haji tapi lamun ngomong gitu malah tuh pae mah pae bae sieun teh mah sieun bae tapi ja Allah mah mahampura ieu ja aing mah salat-salat ja puasa-puasa tuh ja wayah dagang-dagang atuh kumaha deui jeung alhamdulillah sakieu tinggal ngarep-ngarep fadl Allah bae geus sakieu eta kos kitu kan bagus sieun teuing henteu berani teuing henteu sedeng tah kos kitu tah eta geus bagus tah fala khaufun alaihim walahum yahzanun haji kumaha lamun aya serangan ti Amerika lah tuh perang mati lok sorangan ieu sakieu nanti wah lompat-lompat kabehan berarti teh mundur ya ngaji mendek mundur tuh lain atuh perang kabehan ja lain sorangan tuh sieun teh tah eta tah bagus tah kos kitu boga pikiran perang ja kabehan tilok sorangan lain perang sorangan mah gelut ngaranna teu pati sieun
Tuh kabehan paeh kabehan bagus. Tisieun berarti. Nah, iyalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ieu neruskeun ieu. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula teu percaya ayatna rasul teh utusan kaula. Teu percaya kana syariat-syariat anu dibawa ku kaula buktina tuh Yahudi, buktina tuh Nasrani, buktina tuh Katolik, buktina tuh Protestan, tuh Konghucu, Buddha, Hindu, jeung agama-agama nu lain Islam. Etalah kadzabu bi ayatina wastakbaru sombongnyana teu daekeun ngantalkeun tarangna kana tanah sujud, teu daekeun lantaran memang teu iman ka Gusti Allah. Gede hulu jelema nu kos kitu teh. Iyalah ulaika ashabun mun nyawa yang calon neraka eta. Asal nu teu salat nu teu puasa etalah calon panggangeun Allah di neraka. Ebrak pamajikan urang. Aduh, sia ku aing dikekepan bae tapi tilok salat. Kumalah ngomong kos kitu. Babagi bae atuh ke di akhirat, kakak atuh ka sorga kula ka neraka tah mun ngomong kitu ngarang mantep kan hati. Sial ieu pabajikan teu bisa dinasehatan. Neng, aduh ayahna tuh coba ieu mah malam Jumat ulah nonton TV maca sholawat. Alah, maca sholawat kara kuari bae kakak nganasehatan jeung keur makur. Geus teu seukeut tah bongan baheulana dididikna kitu. Atuh keur ieu mah kuari mah aing geus jaho ieu, kuari mah geus jaho geus ngaji. Wayana tuh coba neng. Rada sadar. Lah ka ulah sok ngocomang bae, geus masing-masing bae ieu mah kieu bae ka. Engke di akhirat kakak misalna ka surga jalan salat bae ka surga. Ulah ka neraka atuh ka neraka. Geus kula mah nemah bae geus. Teh tepan lamun geus kos kitu tah urang geus hese tah. Dangkal jasa tah mah hate. Dek nyandung pan teu boga duit urang. Cara rada boga duit ona dikekepan urang-urang ya ngekepan ahli neraka ya lalaunan we ngada setan lalaunan ulah cepet-cepet teh sapoe dua poe ulah haju gegeran ngana setan awe mah tereka pepegatan ulah awe mah cakang jeung Nabi ge awe mah tulang rusuk nu panghandap na pang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna di neraka sapoe sabulan satahun atau sabaraha di neraka hum fiha khalidun harapan ngadaman khalidun salilana nya nama di neraka teh masyaallah karim. Iyalah jelema-jelema nu buang kawara biadab dilahirkeun nu ngalahirkeun Gusti Allah nu ngayakeun Gusti Allah hirup nu ngatur Gusti Allah nu ngarizkian Gusti Allah tapi ibadah ka batu teu percayaan bahwa Allah teh pangeran buang kawara jasa teh batu kunyana dicokot diukir nu sidakep anu sila, anu nyekal pentungan dan lain sebagainya dibagus-bagus, ditendun, diluhur, di minyak sengitan, dibukuran, disembah-sembah, oplon teh coba. Cikurang eta batu eta mah eta keur carita zahirna, walaupun nya ge sarua lain batula tapi makna batu. Dibentukan seperti eta caknya teh, ieu teh aya di jerona nirwana. Waduh. Lain eta lain nya ge sarua bae. Urang lamun dibawa ka dinya halak geus bentuk lagi batu-batu bae geus. Mantak nya mah ka mamana geus sok mau pangeran bae. Mau pangeran nya mah. Mau berangkat jauh, iya dibawa pangeran diteuneun di sisi mobil. Kantongan pakai kantong keresek. Eta daek bae di pangeran. Di kantong keresek salah tuh ngamuk ke naon nya. Teh tolol ta pangeran eta. Masyaallah. Masya Allah baheula keur zaman di dieu tah
disepatan ka ditu tiapan aya tanaon ngaranna Tanjung Kait rame baheula mah Tanjung Kait teh meme kitu aya anu ngalarang rame luar biasa pangeran di dinya loba nu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti diciun ku jana menang nyieun di ditu di Jakarta dibawa diiring make mobil mewah tundun di dinya wah disinaran di lampuan di minyak sengitan sisina aju nyana nyembah engke nyana ka laut ka pantai olahraga leumpang ke kadinya deui terus nyembah deui beres nyembah kan lapar dicomot pangeran teh nu huluna nu leungeunna eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol nyana nu nyembah nyana nu nyieun nyana nu nyembah nyana nu ngadahar lamun otak jalan nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorangan aing sih kunaon bego-bego teh nya kene tapi kulantaran make juri di jerona terus bae terus nyembah ka batu nyembah ka kayu nyembah ka sesembahan teh boloon tapi maha murah Allah nangieun Allah nang nyiptakeun Allah nu ngayakeun Allah ngahirupkeun jeung ngamatan Allah nyana teu percaya ka Allah dirizkian bae ku Gusti Allah mah pokona mah hayu bae pan aing mah pangeran nu iman ka aing ku aing dirizkian teu iman ka aing ku aing dirizkian bae ayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitungan nang ke di akhirat ku aing sia pangeran mah kos kitu banget takhallaku bi akhlaqillah sok geura nyieun budi pekerti anjeun kos Allah turutan geura Gusti Allah urang mah pan bager soe teh kanu mere jelema mere ka urang mere deui ih bager amat karak urang dibere ojol tah mengarana nu nanya ih bager amat tanya deui giliran nu teu nanya sia teh teu nanya nya teu hayang nanya urang mah kos kitu cek pamajikan teh itu kiriman nu tetangga itu nu mana nu itu wah pun nya kitu mere jadi ojol-ojolan bae urang kadanan orang nasihatkan meneng kabeh ieu bere kabeh lah cok pemajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere nu sugih nu susah bere bae geus kabeh mah nya bere bae geus kabeh cara Gusti Allah tahu merek bae terus masyaallah mantep jasa urang mah teu beda-beda urang mah beda-beda ieu bere ieu ulah jauh kae nu mantak urang mah jadi wali lain gitu bere saya terus kumaha eta Gusti Allah teh teu katuturkeun jeung moal katuturkeun jajana batu kos gan urang dititah ala kadar nutur-nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya urang rapih nah ieu bangkawarahna kafir nang nyiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamere rezeki Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana kuari perbandingkeun coba mana kejahatan nu paling jahat kazoliman nu paling zolim kabangkawarahan nu paling bangkawarah mana saanu bangkawarah leuwih bangkawarah tibatan jelema nu nyiptakeun Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran teh Allah anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran bandingkeun jeung nu sejen-sejen ka bangkawarahan jeung kazolimanana mana nu paling zolim moal aya jelema nu paling zalim-zalimna nu mantak di dieu faman aulamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba ti dieu teh istifham teh hartina nanya talabul fahmi menta paham biasana aya nanya mah kapan teu ngarti tapi kaditu lama berahasia nanya ge urang ge urang teu nyaho urang teh nyaho jalan ieu nu ka mana nanya kan karena teh nyaho mang ngadeung mang aya jalan anu ka Cikande nu mana oh iya nanya ngaranna geus beres urang teh deuk nyaba ka imah ki Holid teh nyaho imahna nu mana urang nanya karena urang teh nyaho mang ngadeung mang aya naon kula deuk ka imah ki Holid nu mana oh itu tuh ieu hiji 2 3 tah eta imah ki Holid oh eta ngaranna teh nyaho kan urang deuk nganjang imah Sarwiti nu mana nanya kan tetap
Sarwiti mana emang enak sudah lo omong pokoknya nu mana baik oh itu tuh 1 2 3 4 tuh obat oh itu tuh eta ngaranna teu nyaho nanya supaya nyaho tapi pan orang lamun ke anak orang ngalain gitu pan ceng gade ceng ai hayam sabaraha sampai anak nanya ke anak emang urang teu nyaho embe sabaraha embe sukuna sabaraha embe ke anak urang embe mal 5 bagus pinter aceh ai kotok sabaraha sukuna kotok mah hiji bener pinter cak indungna tuh bolon kabehan teh mah tuh eta aja tah urang tah eta aja teh beda tuh nanya nu tadi bapan urang hayang nyaho lantaran teu nyaho ieu mah nanya ge deuk mere nyaho ceng ade ceng aja urang belajar bebek sabaraha bebek sukuna bebek oh bebek mah 2 bener 2 ai embe sabaraha embe 5 4 embe mah 4 urang nanya tapi urang ngabenerkeun berarti lain teu nyaho kan urang deuk mere nyaho tuh kan kitu nanya ge beda-beda tananya ge aya di tananya eta nanya ka budak eta nanya urang nanya padahal geus nyaho eta teh hayang apa majikan nanya ka dieu ngadi aya naon lamun meuli kongkorong dek itu teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah ilaha awewe ditanya hayang kongkorong bermasalah jauh eta geus nyaho urang ge pasti jawabanna kos kitu coba neng maningan 30 gram maningan 50 tuh mending 50 aing nyaho pasti jawabannya 50 bila perlu 100 atuh talian be beung kakak ieu gantung eta udah geus nyaho di jero da pasti kos kitu tapi nanya kan urang pertanyaan teh kan beda-beda aya nu kieu kan digerokeun anak ceng ka dieu sakali teu nembalan ceng teu nembalan deui geura balik geus magrib ka dieu geus magrib geura balik nyana mah ke ulin keneh bae ulin tanuh datang pan urang kana jiwir aing sabaraha kali ngagerokeun sia bego geus sabaraha kali abah ngagerokeun sia teu bisa dijawab 3 bah dicampiling ku abahna aing teu perlu jawaban 3 sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali tuh ngaji teh kos kitu tah hese tah nanya-nanya keneh tapi jero maknana lain teh jero maknana urang nanya kakak bogoh waduh geus nyaho kabeh mah rahasiana aduh bertanya urang nanya kakak bogoh urang neng aya teh si jawaban neng dina surat nu kamari atau di SMS asana kurang jelas maksudnya eta jawaban teh kumaha kok jawabanana inilah saya ciptakan melalui panah asmara eta naon maksudna Masya Allah jantung tembus jantung eta nanya sebenarnya mah geus nyaho nya ge aduh eta mah ku indah-indahna bae sayang langsung ngadenge embung melalui SMS kis gitu jadi ditanya jawabanna geus lah cenah teu perlu dijawab emang kumaha sapenting teu sare ku lagi sarawe oh aku rek kitu mah nyambung berarti urang garing kabehnya alas marat apa teh jadi gering heran eta mah geus kos kitu bae tah nah ieu ge bertanya ye faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba mantap teu meunang ku urang ngahartikeun kieu ye faman saha nu leuwih zalim tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah coba saha nu paling zalim ceblek ngongkos gitu tekenna itu tah coba dulur saha nu paling zalim tah lain nanyakeun kos kitu teu perlu teman-teman ditafsirna ge lah hiji-hiji acan jelema nu paling wah kawara jeung biadab teu perlu pertanyaan teu perlu jawaban teu perlu mah padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban perlu didengekeun doang ku Celisia. Masa urang-urang acan di dunia nu paling buang kawara, paling goblok, tolol, bolon, paling zalim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah.
nyeun neko-neko ka Gusti Allah nganisbatkeun syarik ka Gusti Allah nganisbatkeun anak ka Gusti Allah majar Allah boga anak cenah Isa teh anak Allah anu paling blona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah tolol goblok tolol bolon eta tah ieu bahasana faman azlam qal aya jelema nu zalim tibatan eta mun hayang naon kana zalim eta jelema pang zalim nama pang buang kawarah nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh ngabogaan syarik yeun bumi teh kudu boga batur ngarizkian teh kudu boga batur aya syarik atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran salian Allah mangeranan ka batu ngalerangan ka kayu jeung sajabana eta syarik ngaranna eta jelema bangkawarah mah kafir teh. Jadi kamu disimpulkan memual aya jelema nu leuwih zalim jeung bangkawarah tibatan kafir eta nu bangkawarah mah lantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat urang mah geus disadiakeun di sorga nya mah di neraka di kitu-kitu ge tetep lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya ge maca ka Quran ieu nya lagi ngadengekeun aya teh diberi hidayah nutup bae sama sakali percis kos nutupna ki haji anu geus diharam-haram ge ngridit tentu ngridit bae katutup bae tetep bae sanajan geus diharam-haram ge nu itu geus selesai cek jana mulai deui eta karana katutup pan itu aju nanya isu ka sing ngridit ka surga tar neraka neraka sia ka surga mah ka surga ngan ya di neraka lah moal kebal 100 tahun ambo 100 tahun atuh ngeunah henteu ngridit mending dibebas-bebaskeun tapi tetep bae lantaran kahijab ku kalazatan dunia atuh terus bae ngridit bae tah ieu mah kakarake perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapiran mentek Gus Dur balalagaan ge sok hayang seuri aya bae tah hayang seuri na ka Gus Dur mah aya kiai boga anak 3 cek Gus Dur dina ceramahna nu hiji geus mafan perekonomianna nu hiji sarua sakolana luhur geus teu kudu diurusan ku kolot alhamdulillah malah mere ka kolot tapi nu bungsu ieu asup Kristen ceurik beta kiai teh ceurik beta eureun nu kahiji mapan nu kadua mapan tapi ieu nu katilu nya bungsu nu bekadeureuh hendahan asup Kristen ceri kapanggih ku Gus Dur Pak Kiai kenapa nangis aja mikirin saya ada yang dipikir apa yang dipikirin saya punya anak 3 terus punya anak 3 yang 2 mah selamat alhamdulillah selamat gimana sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga terus apa yang ditangisi anak yang ketiga kenapa anak yang ketiga yang paling saya senangi yang paling saya sayangi sekarang masuk Kristen atau kenapa nangis Gus Dur mah kos gitu kan atuh bagaimana enggak nangis yo Allah aja Allah punya anak 1 enggak nangis dia ini makan 3 yang 2 selamat Allah mah cuma 1 aja Kristen anaknya enggak nangis nya seserian sorangan tak kiai sia aja sel Gus Dur Allah mah punya anak 1 katanya tuh enggak nangis enggak apa biasa aja tungtung namanya dan dek seri salah eta kos gitu jadi aya nu ngandisbatkeun anak ka Gusti Allah ieu lah nu paling bangkawara Kristen eta mah guyonan Gus Dur caritana Gus Dur enggak nangis gak apa Tuhan mah enggak nangis gak apa aja punya anak 1 kata orang Kristen ini anak Allah enggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja aya bae eta Gus Dur mah kapanggih jeung naon bae nya nama kapanggih naon bae jadi guyonan tapi guyonanana urang kaharti bae kos eta teh naik kapal panjana tiluan babarengan presiden Amerika presiden Prancis jeung Gus Dur naik kapal pas nolol kan udah keluarkeun presiden Amerika so wah ini negara Amerika emang kenapa wah ini menara Amerika terpegang katanya waduh bener cek Gus Dur hebat tuh itu gede presiden Prancis ini Prancis nih menara Eiffel nih kepegang sama saya wih ya tinggal Gus Dur naon aing cekeun aya bener ngaluarkeun leungeun dasar wow ini tenabang ceknya cek presiden Amerika jeung Prancis emang kenapa airlogi saya hilang ceknya
berarti tenamang loba copet bisa we eta Gus Dur ya setik-setik ya aya we ya Allah ya Rabbi Masya Allah jadi terkenang ka Gus Dur iya Tuhan mah punya anak satu juga Kristen katanya ya enggak nangis udah pakai nggak usah nangis lah masih ada 2 yang selamat hiji iftara ala Allahi kadziba kafir tama geus waling zalim wa ayat tandingna sebabnya lah diciptakan ku Gusti Allah tuh percaya Gusti Allah pangeran atukan bangka warajasa tama nomor kedua au kadzdzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim jelema mukmin aya geus buku jelema kafir mah jangan ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanana ayat ieu mah geus terelepen deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake ayat ieu mah ulah dipake ayat ieu mah ulah dipake ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake di urang ayat ieu sos geus teh dipake di urang teh berbagai ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim kadzdzaba bi ayatina ieu jelema nu paling zalim jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim Allah pangeran nurunkeun Al-Quran urus ku sia negara make aturan Al-Quranul Karim nu terjemahkeun ku Rasul aing aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad matak lawan pake atuh ku maneh mun maneh pake pan balik bakal ka aing cek Gusti Allah ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Nabi aing sorga sia tapi sia ku aing di dieu cek Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing buang kawaras ya moal aya nu paling buang kawaras zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim mentak kula sampikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus deuk ka harti deuk teu ka harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebeu urang hirup di alam dunia indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Qur'an nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis urang teh maot geus peureum urang paeh kajian ku kumaha ge ngeunaheun tapi lamun teu make Al-Qur'an beunta bae engke bakal teu daekeun peureum molotot bae ieu cilaka ieu tadi batak si ade ewe deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun anak cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara kadua au kadzdzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun teu dipake aturan secara global secara internasional atawa secara nasional ieu termasuk jelema nu buang kawara zalimna pohara jasa kuari kurang terjemahkeun atuh berarti nu zalim di urang mah atuh lurah secara rinci nah sebabnya na teu make Quran mutuskeunana camat kaluhurna ya bupati kaluhurna ya gubernur luhurna deui ya DPR nu ngelola hukumnyana tapi teu make Quran mantak lamun keur ngajabat DPR paeh geus sateun we pokona terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di dieu ge loba kuari DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna ieu cenah ke minggu hareup teu ngaji los ngaji ka ditu kieu sia ka Kiai Golkar sia sarwana ka ditu geus aing mah ngaji geus kieu kos kieu bae supaya salalamet kabehan ih ini ka mana lumpat nya nu ka Golkar ge paeh-paeh keneh ih terus bentak Pak Harto hudang deui apa kabare piye kabare hudang tulang Soeharto hudang nah menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor hiji
tak sing hade ieu lamun diterjemahkeun sebab jara kadzdzaba bi ayatina satungtungnya ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an komo hakim jaksa pengacara tawa geus pahara jasa geus jaritakeunana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim kumaha jalma nu kitu kumaha tah ngabohongkeun ka Gusti Allah ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatat dina lauhil mahfuz minar rizki wal ajal wa ghairi dzalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahannya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil ketika malaikat Israel datang qalu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag kitab kita ieu teh maksudna mangejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae kerja jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lumpat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cak malaikat saha ieu mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun ka urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngarenggut nyawa dia leuwih serem deui apa di Rangkas betung atuh Masya Allah, dek lompat ke mana dia? Dek lompat ke mana dia? Ayo coba aina ma kuntum tadauna mana pangeran nu Gusti disembah geura penta tulung Gusti min dunillah salian Allah. Nu kamari sia nyembah ka Isa, nu kamari sia nyembah ka patung, nu kamari sia nyembah ka Maryam, nu kamari sia nyembah ka kayu, nu kamari sia nyembah ka jabatan. Aina ma kuntum tadauna mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek bah coba lamun geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu teh memeh tah montong cenah memolotot oh eta teh keur diajak bicara ngeret deui ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cek mamang teh nganaonan teh nulis beus sia ngabuktikeun sia mah nganaonan segala naon dititah kos kitu sia mah coba ge sok di rumah sakit bae lamun aya deket kafir urang ngeri neuk rumah ieu naon karena ngadenge sakarat mah kitu urang ngedengu ulun teu ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah perlu bata tanggana cek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu onom nu pabrik nya nu boga kemewahan di dunia ai itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan pae coba ge tonton coba Cina eta obo bangsa ieu mah nu kos kara itu bos-bos
siapa ini siapa? Kamu pasti tidak kenal, ini malaikat maut. Jangan main-main, saya suka main-main. Ada kawan sia. Dibuktikan ulu teu kabeh ge. Geus sakarat pa ulu teu. Ya Allah ya Rabbi. Nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana nu pangeran nu kumaneh disembah ayo. Ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay. Mana pangeran sia? Batu teh. Mana pangeran sia? Kayu teh. Datangkeun geura minta tulung sia ka aing. Dikerakam sia ku aing. Masya Allah taala mun geus kos kitu deuk kumaha? Ai panai ka urang mah datang malaikat teh salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sae seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak. Seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya mah jelema hariman kabeh. Atuh pugu ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh. Nu mantak lamun geus biasa zikir kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjana gitu. Anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nusuk main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam sa abdi malakal maut oh badai nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh ya aing geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malakal tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos kieu tah ayeuna ma kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadiekeun 10 juta kan teu jadi kan Haji hook kan cek aja sial jasa malaikat nyingsinan aing pelit kan ente bener ya nata ngomong ayo geura siap geus je pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi atau di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set maot lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh ayeuna mah kuntum mana Tuhan wajah singgo ditanya ku malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kitu iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejekan malaikat tuh ulah gitu ke bahasa enggak gua mau ngejek aja sama lu ya Karim kumaha teh jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dallu leungit malaikat teh malaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleuseut ketika can sugan hadir wakilna atuh ka dieu komo pangeranana mah ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol tah pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran jauh wakil-wakil eueuh cekeuna dallu anna leungit pangeran ilang gaib eueuh di penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu neuleuh ayo geura
undang deui cek malaikat mantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketika nyana dek maut annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina paul maut teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempat nyana neraka geus sadarnya na aduh aing maut teh kafir teu bisaeun nyana maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat atuh boro-boro didadak keur sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge singko sinci deuk asup Islam tidak maca syahadat wesel jasa kurang dituntun asyhadu acadu kudu sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu dah coba asyhadu an la ilaha illallah acadu an la illallah hese geus bari hareupeuna diteruskeun bae heula urang lantaran hese jasa lisan atuh komo ngadadak deuk pae cacak-cacaknya anak mualaf bae deuk asup Islam hese jasa syahadat kita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae Allah ilaha illallah teh teu bisa la ilaha illallah hese jasanya wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah hese. Nah, komo ieu bayangan neraka geus saya. Urang mah pantang ke dibayangkeun neraka, bayangkeun surga, bayangkeun neraka, bayangkeun surga. Tateng surga. Mata urang molotot be surga nu kadeuleuk urang. Seakan-akan cek malakal maut, ieulah tempat anjeun. Urang sedih. Nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucar urang cicing dit isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh surga cai mataan nyan isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat buka mari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan surga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis panetanya nangis pupuringisan bae sia bangun pupuringan aing ieu sebenarnya teu pantes sakira calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh aing kitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu aduh masyaallah tah eta jelema lamun jelema beungeut nyana ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus atuh teu ceurik kumaha ceurik nyana batin teh ceurik ke ku bungah jasa teu karasa teh ceurik tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang dulu istana masyaallah surga geus kabayang nyana ge geus ngahanju hayang gerak ka ditu bae hayang gerak ka ditu bae mata aya nu senyum komo bari jeung bidadarina aya aduh geus teu inget alam dunia geus teh aya gegeurahan malaikat cabut cepatkeun maduh masyaallah geus poho ka inopat sebenarnya inopat wah di ditu di surga emang kumaha di surga teh yatazawaruna pada zararah dipertanyakeun kumaha urang di surga lamun urang hayang ka babaturan bisa tah henteu bisa urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang inget ke babaturan orang ieu kursi teh datang hiber sorangan bae datang ke babaturan orang anu ku urang dikertegeun tek je jasia ieu pelukan urang dinya waduh jeung babaturan di pondok teh aduh keplok alhamdulillah aing teu karti sia bisa ka surga aing onam ka surga jaing mah jelema bagem mulus ya kita di surga teh kos kitu beneran ieu mah lain lalagan eta aya bahasa kos kitu tah jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing deuk nanya ka sia
jas siapa potongan ke surga. Emang kunaon itu? Atupan sendal aing beak ku sia. Rokok aing asal leungit ku sia. Tapi sia ieu bisa ka surga kumaha tah? Aing ge sabenerna mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh jas sia mah pan ridho bae. Emang aing ridho, tak ku ridho sia aing maling teh ya, kanu sia ja aing ganu sejen mah lain mu engge maling. Eta mah lain maling, aing mah kufaul lima ridho uka. Weuh, ku sebab aing nyaho jasa ridho sia, mah teh dicokotan ge sia mah ridho bae. Atuh emang tak ku ridho sia eta lah aing asup ka surga. Aing ge teu arti sia bisa asup ka surga. Kunaon dia cek nyana deui nanya. Pan sia mah bager ge semu doang gitu. Tapi bisa ka surga tah silih tanya di dinya. Tuh biasa berame di surga alhamdulillah. Ieu urang bisa ka surga kieu teu sangkanya. Ai babaturan urang nu si anu teh di mana? Nu mana si Jepri teh? Naonnya? Nyana ka surga apa teu? Ieu udang ieu bareng kursi. Datang. Udin. Sia ieu aduh pelukan deui. Tak jadi eta kos karar itu di sorga teh eta geus kanyahoan. Oh sia ieu di jalan naon? Oh kula mah gang peking. Wah gang peking. Manya di sorga gang peking segala gang perukutu teutik amat. Tah mah puri aya kos kitu mah. Wah di sorga mah atuh saablag-ablag. Masyaallah teh ieu ku bunga-bungana masyaallah. Mantaklah urang mah geus bae maning ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulanan. Dulu itu baik dari 70 geus menunggu urang. Haji Soleh sini. Haji Pendi sono. Aduh, geus dikitu-kitu ya Karim, masyaallah, masyaallah. Geus di dunia orang poho-pohokeun, urang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat. Kemudian atuh ayeuna mah permaksiatan stop urang ulah loba ting nonton TV malah-malah geus di stop bae geus kakolotnakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae geus pepegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae aing mah kanikmatan akhirat geus masyaallah pohara jasa urang mun nyaritakeun akhirat lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri cek malaikat cek malakal maut aina ma kuntum tad'una min dunillah Pangeran sia salian Allah nu sia disembah datangkeun ku ari ayo dulu pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maot kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun narihum fiha khalidun iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu jelema nu boga pangeranna kayu jelema nu boga pangeranna makhluk jelema nu boga pangeranna salian ti Allah etalah nu bakal jadi ashabun narihum fiha lidun etalah jelema nu pangbuang kawarah pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka pencipta mentak urang mah sakieu geus lain lalagaan bersyukurna ge geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin. Ieu masih berlanjut keneh ayat ieu engke sanggeus sapahe annahum kanu kafirin engke kumaha coba ya sanggeus sapahe wala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum wah beuki rame bae ujianna sanggeus sapaeh bakal kumaha ieu mudah-mudahan teu ngapesan bae pokona wallahu a'lam.